upami menang cenah ayeuna rita ayeuna cenah parurah insyaallah ieu mah sakumaha modalna ieu mah cenah ka itu da. Ieu mah modalna cenah rada agung ka itu. Urang bangun cenah ieu teh. Kumaha ka kiwari alhamdulillah puasa. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jack Sunda Channel. Saya ada request ngevlog ya dari seseorang untuk datang ke rumahnya, kampungnya kan gitu. Namanya Kampung Citerep, Desa Saganten, Kecamatan Sinangbarang, Kabupaten Cianjur, Cianjur Selatan. Dan ini akses jalannya lihat. Dinamakan ini kalau orang sini namanya Gurat Bukit, Gurat Pasir. Nih, seperti ini jalannya, aksesnya seperti ini. Kalau musim hujan ya nggak tahu sih seperti apa. Ini jalan satu-satunya warga Citerep datang ke sini. Apalagi kalau misalkan ada yang sakit. Nah, seharusnya saya juga belum tahu ya keadaan di sana seperti apa. Nanti saya akan review lagi tempatnya. Katanya menurut info ada 10 rumah di sana. Oke. Jangan lupa nonton lagi, oke? Jangan lupa subscribe dulu. Kampung Citerepnya, Bu. KRT sabaraha? Oh, RT 3. Ini Kampung Citerep, Desa Saganten, Kecamatan Sinangbarang, seperti ini kondisinya. Tapi jalannya cukup menguras tenaga. Tapi kalau ke sini jalannya cukup dekat, langsung ke puskesmas. Cuma tadi saya lewat atas, disebut teh gurat bumi, gurat pasir, naik ke luhur. Kita akan lihat suasananya seperti apa. Ini banyak koleksi burung, hobi burung. Kalau orang Sunda itu burung itu gila, tapi ini burung asli. Mohon maaf, hatur nuhun. Jangan lupa subscribe dulu. Ada kandang ayam. Beginilah keadaan suasana pedesaan, suasana Kampung Citerep.
Assalamualaikum. Bener. Segernya. Assalamualaikum. Punten Pak ngawagal. Kunaon Pak? Dong. Allahu Akbar. Abdi teh ecok batur macana pae sabolah abdi henteu pae sabolah teh lumpuh ke sabolah. Terus sabaraha lami? Tos 10 sasih ayeuna. Terus berobat ke mana wae? Wah, berobat mah tos ka itu ka dieu. Kaping 2 tilu sasih mulud kamari. Mohon. Ayeuna apil tos mulud deui nya. Tos Muharam ya. Tos Muharam. Upami hoyong ieu pan jalan resaknya. Upami misalkan Bapak nuju udur. Jalan mana itu teh pan itu mah resak geuning. Mana anu ieu kapung gua Oh, gitu. Pan eta geus caket ka jalan raya. Nah, teh jalan ka dieu. Nya eta kapung teh aya teh itu Parurah. Mohon. Ame ngajabat mah. Janji gitu Parurah teh lah teh. Upami meunang cenah ayeuna rita ayeuna cenah Parurah, insyaallah ieu mah sakumaha modalna ieu mah cenah ka itu da. Ieu mah modalna cenah rada agung ka itu. Bang bangun cenah ieu teh. Kumaha ka kiwari alhamdulillah biasa. Mohon. Upami anu udur teh saurna digotong kana sarung. Mohon kana sarung. Da jalan ka itu mah ieu meureun tebih jeung ieu meureun nya. Apa ieu tanyakan. Mohon. Kalau gitu dina ayeuna aya mamareng dina hujan mah Allahu Akbar lah sakumaha talung kaya nagaleng. Itu tanyakan goceng. Tanyakan goceng udah hujan mah. Ngalangkung motor ka dieu apun goceng we nu ngadorong. Mohon. Nah lah tanyakan goceng. Aya sareng babasana mina. Yo. Ai katelah Mamang Itong, ai asli nama Adudin. Oh, mohon. Masak di Sinang Barang, upami di Sinang Barang milarian. Ngaran Adudin alhamdulillah moal kapenak. Mohon.